Urang bebeja ka kolot nama ah. Semenang duit nama. Bah, naon Jang? rek izin we ayeuna mah dawing teh. Rek jadi ka Paris teh. Terus aya duit bilang di mana maneh? Aya we rezeki mah bah. Ani teh kurang bah coba panginjemkeun ka saha we atuh bah. Tadi teh paling geus init ka si Ogi. Si Ogi teh eueuh cenah coba ka si Sule. Si Sule aing ngomong sarua maena teh keur eueuh. Aing teh nyobaan teh ka Barack Obama ku aing teleponnya baturan aing keneh sarua Jang. Heuh sok atuh bah cobaan. Heueuy. Ari handphone aing ka mana Jang? Tadi mah aya di dieu da. Anu mana bah? Eta dua apa handphone paragi live hiji, paragi nelpon babaturan hiji. Kamana nya euy? Handphone dua di dieu teh disimpen teh pan paragi live atuh abah teh pan masuk live ayeuna teh affiliate. Oh, Nanya euy asa teh salah nyimpen aing teu poho di dieu disimpen biasana. nya tadi teh dan ningali nu teu ngagoler HP teh dijual we bah tadi teh. Maksudnya kumaha sih teh? Heuh pan keur ulin abah. Handphone aing dijual ku sia. Pan ieu duitna. Ya Allah ya Rabbi eta teh sia teh ipon teh eta jurig sia teh. Eta teh paragi aing lipe sia teh. Nya da atuh tos kumaha. Dijual ku sia ka saha? Sia teh. Kasih koko orang Jakarta. Si Koko anu lurus tunjung. Nya, Si Koko Robet. nya. Lurus tunjung sia balikeun deui sia. Balikeun. Lamun teu sia ku aing tinggalikeun sia diasupkeun ka barak sia ku aing dibejakeun sia ku aing kapan ini. Balikeun deui sia. Nya ayeuna. Isukan teh hujan sia teh koplok ayeuna sia teh. Sugan teh pageto bah. Lurus tunjung sia teh bukan teh ku aing. Sia ku aing lurus tunjung. Disakolahkeun ku aing teh sugan trek bener sia teh payengeun teh naik 8 tahun sia teh di SD. Lurus tunjung pisan kitu cara paling sekali itu. Nya bah. Ini sia. Baik deui. Aing lurus tunjung boga alang kena kaki kiting dosa naon aing sia teh. Indung napankeun init aya teh ka Makkah aing Gusti. Wajib sia teh kira-kira geuting aing koplok. Aduh aing ya aing.